Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala rasulillah rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alayah. Puji syukur kadat ilahi robbi gorehna urang sadayana dina wengi ieu tos tiasa kempel di buruan Yasmin dina acara Sapari Pelajar. Kahiji sim abdi nganuhurkeun pisan tina kasumpinganana Kang Dedi ieu ka desa abdi, Desa Pasir Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Hatur nuhun pisan gitu ka sumpinganana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking asikna ningali kapayunnya Kakang Dedi sehingga teu meropeah kana salam. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Kangge sadaya reng-rengan anu ngiring sareng Kang Dedi Mulyadi oge anu kusim kuring dipihormat. Puji sinareng syukur nuhun pisan kasadayana, kasadayaan anu tos sumping di dieu. Hatur nuhun, sim kuring geus sawatir we sieun eueuh nu datang. Nya, sieun eueuh nu datang ka dieu. Tapi alhamdulillah upami di etang teh mah Kang nya langkung ti 1000 gitu langkung alhamdulillah. Sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Palawargi sadayana nincakana acara pokok Sapari Pelajar Dangiang Kisunda di buruan urang lembur Pasir Buah, Desa Pasir Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Milad Yasmin nuka 11 Dangiang Kisunda mahutkeun lampah kaheman sumangga di kawitan. Dokter heula. Sing durakor antarane riko aku iki sumebar ronaning koro janji sabar sabar sawetara wektu kula mangsane pipi kala mongso memujiku di bisa